Ari kabungah sareng kasusah teh mangrupi dua kaayaan anu sok tumerap kana hate manusia. Malah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge keuna ku ieu kaayaan. Namun tangtosna masing-masing jalmi henteu sami anu jadi cukang lantaran lahirna kabungah sareng kasusah. Pikeun jalma kafir tos moal bawa kabungah jeung kasusahna moal jadi kahadean jang maranehanana wungkul jadi bahan siksaan isukan di akhirat. Kanggo jalmi iman kabungah sareng kasusahna mungkin janten kasayan mungkin janten kaawonan gumantung naon anu janten margi lantaran kabungah sareng kasusahna. Upami jalmi iman manahna nuju diliputan ku kabingah kasugemaan jongjon hate pupedah nuju seueur artos usaha lancar salira teu woleh sehat bingah jabatan naek tatanen hasalna mucekil bingah ningali turunan jareneng bari padahal dina kaayaan kituna hirupna ngalajur nafsu ngumbar amarah tunggul dirarud catang dirumpak kasab jeung usahana dina piharameun lalawora dina ngalakonan kawajiban agama padahal anu jadi turunan jauh tina agama nyapirakeun kana ibadah maka bingahna manah sugemana hate bari kaayaan kitu can merenah mungguh Allah jalmi anu masih kabobodo jeung ku kahirupan dunya. Zat Allah subhanahu wa ta'ala ngadawuh inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Nyapoma aranjeun ulah katipu ku kahirupan dunya jeung poma aranjeun ulah katipu ku setan. Aya jalmi padahal nuju dipasian iman sareng Islam digayuh hidayah taufik Allah dirina dijaga tina maksiat padahal nuju taat ka Allah tuang leueut anggean sakuma ihlarna batur padahal turunan darewasa tur parageuh dina ngagem agamana tapi kaayaan kituna teu janten kabingah can janten kasugemaan hatena masih kaliputan ku bingung jabatan teu naek-naek bingung kahirupan teu kawas batur seueur langkungna hariwang ngemutan bekal kahirupan dunya anu bakal kasorang bingungna jalmi anu ieu oge teu dianggap sae can merenah mungguh Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil kabingung sareng kasusahna model dua jalmi anu nembe can merenah margi susah sareng bingungna masih sabatas dina urusan dunya masalah agama teu jadi bahan kabingah sareng kabingung. Saterasna aya jalmi nu sok sanaos kaayaan hirupna sedeng pas-pasan malah sakapeung mah kaperyogeana oge aya nu teu kacumponan kahoyong teu daek laksana pakasaban oge nujukeun aku kaseuseut tapi ari hatena mah teu bingung teu susah hatena masih kalindih ku rasa bungah diri dititipan iman sinareng Islam bungah dipasian hidayah taufik ku Gusti Allah betah aya dina kataatan ka Allah bingah diri diriksa tina maksiat bingah ningali turunan saroleh darewasa tur pageuh dina agamana teu ngalalaworakeun aturan agama bingahna jalmi ieu kalebet bungah kalebet bingah anu merenah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh idza sarratka hasanatuka wa sa'at sayi'atuka fa anta mu'min. Di mana-mana gawe hade aranjeun ngabungahkeun ka anjeun jeung gawe salah anjeun ngagorengkeun ka anjeun
tah sampurna iman anjeun. Aya deui jalmi anu seueur, aya deui jalmi anu saur batur mah kasebat jalmi kaya, milikna gampil, naon kahoyongna tos dibarengan ku nyampakna artos, anak incuna jareneng sarukses, sigana naon anu disebut kabingung kasusah teh tetebihun jeung eta jalmi. Tapi sanos leres kaayaan kitu panyangki batur kadirina telepat-lepat teuing. Tapi tetap dina hatena mah ngancik rasa katugeunah, kabingung sareng kahariwang. Bingung hariwang sareng sieun ngemutan pinasibeun diri jeung kulawarga di akhirat isukan. Hariwang ningal anak incu geuning tuna tina ilmu agama, seueur keneh laku maksiat batan laku taat, ibadahna masih lalawara, nyapirakeun aturan-aturan agama. Bingungna jalmi samodel ieu, bingung dina urusan agama, kalabat bingung anu merenah, bakal ngalahirkeun caangna hate. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu nyaurkeun, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Ari bingung ku urusan dunya matak moekeun hate, sedengkeun bingung ku urusan akhirat matak nyaangkeun hate. Simpulna mah hirup manusia moal luput tina rasa bungah sareng susah. Tapi pernahkeun eta kabungah sareng kasusah dina pernahna supaya martabat diri naik di hadapan Allah sarta kenging ganjaran paling henteu, payunan kabungah ku syukuran, payunan kasusah ku sabar tawakal ka Allah, sangkan eta kasusah teu nambah siksaan, kabungah teu jadi panyungkun anu bakal ngajadikeun siksaan. Saterasna taros diri urang sewang-sewangan, nahatos merenah nempatkeun kabungah sareng kasusah, tangtusna oge hal ieu anu kacida gumantung kana kekuatan iman ka alam akhirat. Aya rasa sieun mayunan kajadian-kajadian nu bakal dipayunan saatosna maot. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala maparinan kakiatan iman Islam sinareng ihsan ka urang sadayana, dugi ka waktosna mulih kajati mulang ka asal, maot husnul khotimah dibarengan sareng magfirahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum.